Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga hancana tiasa dibuka neraskeun dina halaman 11 informasi ti Pak Ustad Ulis. Kantun wayajibu alal mar'ati sareng wajib adus ka istri. Wayajibu sareng wajib al-guslu wajib adus alal mar'ati ka istri. Idan kotoa di mana-mana nerima putus, nerima pegat naon haeduha hedna si mar'ah. Aw nipasuha atanapi nipasna si mar'ah. Awaladat atawa ngalahirkeun si mar'ah walau alaqotan jeung sanajan itu wiladah ngan sakadar sagumpal darah. Urang kreuh we nya. Ieu teh masih keneh neraskeun ngadugikeun tentang syarat-syarat sahna salat, di antarana ceuk kamari teh kudu bersih tina hadas leutik atanapi hadas gede. Anu salajengna kawajiban ngabersihan hadas teh nyaeta pikeun istri wajib adus dina sabada eta istri teh putus atanapi eureun tina haid. Atawa eureun putus tina nipas ma'a irodati nahwi sholati sarta ngamaksud kana saumpama salat. Jadi nalika istri putus tina haid teu cukup ku leungitna darah tapi kudu diteruskeun ku suci ku adus atanapi teu adus nyaeta ku tayamum. Kumaha cara merhatikeun atanapi mastikeunana bahwa istri tos putus tos saat tina haidna? Keur istri mah nyaeta sok biasa kahiji ngagaduhan kalender pribadi khusus keur nyirian haid, tanggal sabaraha kaluarna darah, jam sabaraha kaluarna engke bisa kanyahoan. Haid urang teh naha kagolongkeun sapoe sapeuting, haid urang teh naha kagolongkeun kana galibna 7 poe 7 peuting, naha kagolongkeun kanu aksar 15 poe 15 peuting. Lamun seug conto si istri haidna teh sok biasa na sapoe sapeuting, dina nalika tos katingali cek urang dicabak dina naon gagaduhan tos teu aya naon tos katingali. Tah sok sanajan nu ngucur mah teu katingali jeung teu baseuh, tapi bisa jadi eta teh aya keneh sesa. Kumaha cara mastikeun nyesa jeung teuna? Init ka kamar, ngonci panto sorangan, tong aya sasaha, nyabut kapas saeutik colek seng. Tingali eta si kapas teh lamun seug baseuhna sarua jeung bodas kapas suci sok geura naon? Geura adus. Tapi lamun pas diriksakeun nyuk urang dicolek ku kapas seng, ditingalikeun kanu caang ternyata babaseuhna teh masih keneh kopi, coklat atanapi naon warna stroberi, tong waka adus berarti masih keneh head keneh eta teh tinggal nungguan sabaraha jam deui, justru dina darah nu nyesa eta teh babauna. Eta geura sok taroskeun ka istri. Ta eta jadi lamun tos dipastikeun mah bade ku kapas bade ku tisu, lamun seug si babaseuhna eta tina parji tos sami jeung bodasna kapas tos pasti berarti tos eureun si darah teh. Tingali we dina kalender ke urang teh, oh kamari jam sakitu tanggal sakitu, oh berarti head urang teh kapangi sapoe sapeuting. Atanapi oh kamari keur waktu bijilna darah teh tanggal sakitu jam sakitu, ayeuna jam sakitu tanggal sakitu, oh 7 poe 7 peuting. Cirian buleudan ku urang engke bakal katingali prediksi urang utamana keur anu rek pangantenan. Dina nalika istri tos gaduh prediksi headna sabaraha poe lilana sakedeungna sabaraha poe engke pangantenan teh bisa diundur bisa dipaju, minimal bisa naon kompromi.
mun ditarosan teh ku calon mertua meureun hoyong kaping sakitu kan urang teh saur istri punten cenah panginten pami tanggal sakitu mah tiasa mah teu kenging naon nuju head engke moal bisa mekprek malam pertama teh pas malam pertama pas head atuh moal bisa mekprek meureun maka kulantaran sakitu lamun istri entos gaduh prediksi masing-masing khususna gaduh kalender head maka dina waktu malam pertama moal proboden moal anu kadua dina nalika nipas sami ngan nipas mah engke dina sabada ngalahirkeun ayana darah nipas mah kaluarna bijilna tina sabada ngalahirkeun nama bentuk segumpal darah artina meureun keguguran lahir sebelum waktunya anu kadua rek kakara daging atanapi tos bungkeulekan karuron teh atanapi kaguguran tah eta dina nalika si istri tos ngalahirkeun kitu kaluaran darah lamun sakecret sahari taun berarti meureun kaasup kana pangsa kedeungna sakecretan panggalibna 40 poe tah salakina puasa anu katilu aksarna 60 poe 60 peuting salaki puasa teu mangih nu hanyir-hanyir. Ta eta panginten lamun tos beres nipas saat darah tina sabada ngalahirkeun eta sami mastikeun tos bersih jeung acana saperti tadi asup ngonci karep di jero kamar ulah aya sasaha nyalek kapas sok kadinya colek seng tingali bodas bersih bodasna jeung kapas sarua atanapi kotor keneh gitu sok eta mah tiasa eta mah rahasia keur istri rahasia umum. Tas uang dikendi oge deui cenah wajibna adus teh ma'a irodati nawi solati ngamaksud saumpama rek ngalaksanakeun salat pal mujibu pihada di maka ari anu wajib pihada dina ieu guslu wapi mak sareng dina perkara yati nu bakal datang murokabun eta teh tersusun mal inkitoi sarta putus wal kiami sareng nalika rek tampil ngadeg ek ngalaksanakeun ila nawi solati kana saumpama rek ngalaksanakeun salat berarti kudu naon heula adus heula kitu cenah di antawis atuh salajengna awaladat atawa tina sabada ngalahirkeun sami tah ngalahirkeun oge istri teh nyaripuh tas ngalahirkeun jabak kudu adus nama eta mah kondisionalna lamun cager jeung sanggup kuat beres ngalahirkeun sok adus kira-kira mata ripuh jeung madarat urang tas ngalahirkeun kudu adus harita engke we nungan heula cager nungan naon urang kuat supaya henteu aya madarat walau ala kotan sadajan ngalahirkeun teh cenah kur sakadar getih segumpal darah aw mudgotan atau ngalahirkeun teh kur daging hungkul walau bila balalin jeung sanajan teu baseuh da cenah abdi mah ngalahirkeun dage teu baseuh teu kaluar darah teu naon getih nagi getih garing atau daging nagi daging garing tetep ngawajibkeun kana adus naon sababna li annakulan minhuma karena sanyana saban-saban sahiji tina itu alaqoh sareng mudgoh eta teh munakidun anu ngabundel ngagumpal minal mani tina sai nutfah tina sperma walayahlu sareng teu suwung teu sepi an rutubatin tina babaseuh wa in hopat sareng sanajan samar itu rutubah sanajan samar cenah babaseuhna teh nya cek urang teh ieu teh disebut baseuh da teu ngucur disebut garing tapi naon samar-samar waya juju sareng meunang cenah kitu naon jima'uha badal wiladah tah cenah lamun si istri ngalahirkeunana garing hartosna tanpa aya babaseuh meunang cenah sok jima dina sabada ngalahirkeun bila balalin tapi tanpa aya babaseuh li anaha naon sababna meunang karena sanyana itu rutubah eta jinabatun jadi nyaon eta teh junub wahya sareng ari jinabah eta latamna'u henteu matak nyegah jinabah alwat'a kana ngawati kana ngajima amal mahsubatu anapun ari nu dibarengan bihi kalawan itu balal punten bihi kalawan itu balalnya
palaya juju maka teu meunang naon watuha ngawatina si mar'ah ba'daha dina sabada wiladah. Jadi lamun seug si istri ngalahirkeunana tanpa babaseuh mah sok cenah meunang dijima, ngan lamun baseuh mah teu meunang diwati eta si istri teh. Ieu teh meureun da gambaranana duka salakina duka pamajikana geus teu kuat, meureun hayang mekprek. Ba'daha hatta tagtasila sehingga adus heula. Jadi intina mah lamun tas ngalahirkeun tas haid tas nipas teh hayang suci jeung hayang diwati atanapi salakina hayang ngawati hayang ngajima sok adus heula. Salajengna wa furudul gusli ari pirang-pirang parduna adus ay arkanuhu tegasna pirang-pirang rukun adus lil hayy pikeun nu hirup wajiban kana eta mah adus nama rek adus wajib aw manduban atau adus sunat isnani aya dua perkara. Al awalu are nu kahijina tina itu arkan niatut toharoti lis sholati, niat susuci pikeun ngalaksanakeun salat. Kumaha niatna? Nawaitul gusla listibahati sholati pardu lillahi ta'ala. Niat eta adus cenah pikeun ngamanakeun salat. Atanapi cenah niat ngahilangkeun hadas gede, aurofil hadasil akbari atau niat ngahilangkeun hadas gede. Kumaha? Nawaitu rof'al hadasil akbari mun haid minal haidi, mun nipas minan nipasi, mun ngalahirkeun minal wiladati, eta cenah hadas gede. Pa intaroka takid maka lamun seug ninggalkeun si jalma kana takid ngaidan naha eta teh adus tina haid, naha ngadus tina adus tina nipas, adus tina wiladah, bil akbar henteu nganggo hadas akbar, kapa cukup cenah. Seperti nu mana? Seperti tadi nawaitul gusla listibahati pardu lillahi ta'ala, cukup. Sabab naon? Urang tadi tos aya kaid nyaeta pikeun urang ngameunangkeun salat. Kitu tah, kapa cukup. Wa inna wa sareng lamun seug nganiatan al gusla pakot kumaha lamun seug nganiatan tekurkan adus hungkul nawaitul gusla pardu lillahi ta'ala pala maka teu cukup hartina eta mah lamun kur nawaitul gusla hungkul mah teu disebutkeun na ieu teh adus naon, adus hadas leutik, hadas gede atanapi adus naon, teu cukup cenah itu. Tapi lamun nu tadi mah nawaitul gusla listibahati sholati lillahi ta'ala tanapi pardu lillahi ta'ala tamana. Aonahuhuma atawa saumpamana itu tadi teto hari teh salat rofil hadasil akbar. Oke, kuranglah adan heula nya. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah. Taskin.
Kaniatil gusli seperti niat adus lis salati pikeun salat warob ijina batin sareng pikeun ngahilangkeun junub wa ilam yuayin jeung sanajan teu nangtukeun sababaha kana sababna itu naon teh guslu atana naon teh junub bil qalbi ku hate. Jadi niat nate ku hate anapun talapud kulisan mah nyaeta hukum nate sunat kama pil wudu sami cenah seperti niat dina wudu nu penting nama niat dina hate cek hate teh niat kuring adus ngaleungitkeun hadas gede tina junub tina haid atanapi tina nifas fardu lillahi taala atanapi cek hate teh niat kuring adus pikeun ngameunangkeun salana kana salat fardu karena Allah taala. Tuh cenah ma'a awali juz'in ti iraha cenah mimitina ngalaksanakeun atanapi ngucurkeun caina teh ma'a awali juz'in sarta mimitina juz yugsalu anu bisa dikumbah itu juz min badanihi tina badana si jalma maprudin anu dipardukeun. Jadi mimiti urang ngucurkeun cai nalika rek adus teh tina hiji anggahota badan anu dipardukeun dina nalika wudu ek tina panangan heula ek tina mastaka tina wajah heula atanapi laman dubin henteu tina disunatkeun contoh ngumahna teh tina cepil heula atawa tina ngumah pangamung heula seperti di dieu mah kabatini pami seperti tina jerona baham cenah wa anpin sareng tina pangamung palawik turinat mangka lamun seug dibarengkeun naon aniatu niat bima prudin kalau nu dipardukeun minal badani tina badan kapa cukup cenah dibarengkeun we contoh meureun urang gedebur we naon atawa mun di dieu meureun gejebur kadinya tak kabalong adus urang teh maka cenah kapa cukup gitu oge walau min aspalil badani jeung sanajan eta mimitina adus teh tina beulah hanap panghanapna badan contoh ngumah tina sampean heula pas urang ngucurkeun cai teh tina sampean heula niat abi adus pikeun ngamenangkeun salat parillahi taala meunang cenah ti hanap oge nu penting tina anggahota nu dipardukeun dina nalika wudu walau halatas tinjaihi jeung sana jeung dina tingkah non narima bersihna si jamali anna badanahu karena sanyana badana si jalma ka udwin wahidin seperti anggahota nu sahiji pala tartiba pihi maka teu katartiban dina adus mah jadi dina adus mah teu kawas wudu aya tina beungeut heula kadua naon ieu teh panangan dina adus mah bebas ek ti luhur heula rek ti handap heula maka komo kanu ek tereh pangantenan mah bahkan aya adus nyaeta nu disebutna teh dustong adus sapotong ieu mah pikeun panganten bisi era ku mertua isuk-isuk meh teu kaciri bararaseuh bisa dustong ari dustong teh dus sapotong urang ti peuting tas beres mekprek kitu cek urang teh meh isuk-isuk teu kanyahoan baraseuh komo lamun buukna panjang mah tas beres mekprek kira-kira moal hanyat deui mah sok we di dinya adus ek misalna rek tina sirah heula sapotong gitu atana rek ti handap heula sapotong niat urang teh dinya mimiti rek ti dinya merek sare deui kumaha engkewe rek salat subuh sok teruskeun nu tadina kudu dibalikan deui ti mimiti henteu teruskeun ti tinggal ti dieu ka handap eta kapan isuk-isuk teh moal kapangih ku mitoh teh cenah panganten teh gara ringki ieu cenah curiga ke mintul atau kumaha kitu atawa boga anak la haula wala quwata ta eta di antarana eta bisi aya nu ek pangantereh pangantenan era ku mertua ameh teu kaciri baraseuh sok gunakeun nyaeta dustong adus sapotong ta eta cenah di antawisna mana pama mangka ari perkara gosala anu ngadusan si jalma ka hukana ma qoblaha dina samemeh niat layasihu mangka teu sah jadi si jalma teh contoh ngumah sirah gebrus naon adus cek dengan dengan niatan apa yang ngabaseuhan we layasihu henteu sae kitu mah samemeh niat mah payajibu i'adatu guslihi maka wajib kudu ngabalikan adusna deui atapi nyaeta ngumbahna deui nu tadi can kaniatan ba'daha dina sabada niat jadi mimiti ngucurkeun caina rek urang rek adus teh kudu dina sabada niat heula atawa bareng jeung niat itu dina nalika adus bareng jeung niat
lamun seug ayeuna ngucurkeun caina contoh dina mastaka heula tapi teu kaniatan ari nganiatan teh geus di dieu maka tina sirah encan kaniatan sok cenah balikan deui nu can ka kumahna dina sabada niat. Asani ari nu kaduana tina pirang-pirang syarat sahna salat teh takmimu naon eta adus teh takmimu badanihi ngawalatraan sakabeh badana si jalma bil mai ku cai al basarota nyaeta kana kulit wasyaro sareng kana bulu atanapi rambut sok walatraan ku cai badan urang teh kulitna sing kawalatraan buukna sing kawalatraan eta cenah di antawisna ulah aya hiji kulit ulah aya hiji rambut bulu nu teu kakumbah dohiron wabatinan ni anu nemrak atawa nu nyumput payajibu goslu batini kasyifi sya'ri wajib ngumbah jero na rambut anu kandel eta mah walau liyatin sanajan nu kandelna teh beurana janggot walau liyatin kasipatin janggotna ieu mah kandel tah dinalika adus mah jangot nu kandel teh kudu kakumah jeung jero-jerona disuai-suai dikitu-kitu kudu baseuh ka jerona lamun dina adus mah kan ari nu kandel mah henteu ngan lamun dina adus mah dina wudu makan henteu dina adus mah wayahna kudu kakumah hatta law bakiat sehingga lamun seug nyesa naon saratun wahidatun buk salemar we teu kakumah teu kabaseuhan lam yusibha teu ngeunaan kana eta sa'roh alma ucai lam yasih gusluhu teu sah cenah adusna aya salemar ge teu kakumah. Contoh dina nalika adus makan urang lamun seug bisa jeung kawalatrana bari nangtung sok bari nangtung bari cingogo makan minimal dina ceceklok dina naon ieu teh naon ieu teh dina ieu moal kakumah engke teh pas nalika nangtung langsung dianuk moal kabaseuhan eta engke teh garing kitu maka kudu sok lamun eta mah kan bari nangtung komo lamun dina balong mah gujubar tah eta cenah lamun aya nu teu kakumah conto nyaeta bakal teu sah kana wuduna wastusnia sareng di istisna dikecualikeun naon ma perkara nabata anu jadi itu ma min sya'ri tina bulu pi ainin wa anpin dina soca jeung dina pangamung jadi dikecualikeun bulu mata mah cenah bulu mata mah sanajan kot kanel oke kumaha teu eta mah mesing aya tuka kumaha ge cenah teu naon cenah eta mah dikecualikeun wa anpin jeung bulu irungna meureun ieu mah tepikeun ka leubeut gomplok ngagebay ka handap ta bulu irung teh nalika adus teu kakumah ka dieu teu naon cenah eta palaya jibu gosluhu teu wajib ngadus ngumahna wa in tola tu da di dieu nya sanajan eta bulu irungna teh ngagebay panjang mun ngagapuy ka di bulu irung duka jangwat wa yajibu sareng wajib naon gusluma ngumbahna perkara yaro nu katingali yaro nu ningali hukana masah anadiru jalma nu ningali min simahil uduni tina jaroen cepil min usa pada karin jeung eta cenah nalika nu kudu dikumah bahkan wajib teh na setiap perkara nu katingali ku jalma nu ningali dina nu sapertikeun bobolong cepil dina pentilna cepil rek pentil cepil istri atanapi pameget wa mayadaharu halatagawuti jeung perkara anu sok nalika nemrak nalika BAB nalika ngisiang minaduburi nyatana tina bool wa tabaqatihi jeung lupat lepitna itu dubur kudu kakumah eta teh oge deui wama jeung perkara yadaharu nu bisa nemrak jelas min parjil mar'ati tah geuning tina parjina istri ida jalasat dina nalikana diuk itu si mar'ah ala qadamaiha atas dua geundeungna si mar'ah nya ieu teh di antara nu wajib balas kudu-kuduna kakumah nalika keur adus aya barang anu lupat lepit contoh dina pangamung dina cepil nu kira-kira keur hareup-hareup kieu katingali keneh berarti dohir kudu ka kumah dina cepil lamun ku jalma nu ningali kana cepil urang katingali keneh berarti dohir eta kudu ka kumah anapun nu geus teu katingali ka jero mah teu kudu disebrot
disetim kana jero irung kana jero cepil mah teu kudu eta we nu dina tengan pada sunat dinaona di etaan ka jero bahkan sunat ngingseuk cai anu salajengna cenah tadina nalika keur ngising urang kan nalika keur ngising mah pasti eta teh nemrak katingali nalika keur nangtung kieu mah teu katingali tapi nalika keur ngising lamun aya jalma nu ngahareupan urang eta ningali pas kasih katingalin tah eta kudu kakumah jeung lupat lepitna bahkan di nalika keur ngising teh ayeuna mah beda jeung baheula aya nu bari diuk kan ngising oge meureun kan mun dina nu diuk makan kieu tah ai baheula mah nya nu biasa sing ayeuna ge kan kieu mah biasa tah nalika keur eta katingali ningalina ka urang eta nu lelepat lepit dina dubur teh kudu kakumah eta nalika adus teh na parji na istri ge sami kitu aya parji anu dohir aya parji nu batin nu dohir mah nalika si istri keur goit keur ngising eta kudu kakumah kudu kabaseuhan bisi lupat lepit natina parji teu kakumah nu disebut dohir dina parjina istri teh lamun seuk dina nalika gambaran pahareup-hareupna jeung jalma nu ningali teh katingali keneh si dagingnana teh kudu kakumah eta teh teu kudu aya dicorokan ka jero dirorojok henteu teu kedah dirorojok bisi kalah naon tah eta cenah liqodoi ala qodamaiha liqodoi hajatiha dina nalika si istri diuk dina atas luhureunana eta si mar'ah liqodoi hajatiha pikeun nekanan hajat nyata ngisingna si mar'ah min baulin tina ngompol kancing ngogo wagoitin sareng tina lika BAB tah eta teh kudu kakumah wabatine kulpatin jeung jerona kulup mah meureun ieu teh nyaeta ciput pameget budak anu candi sunat kan aya naon tah aya ciputan tah si eta teh kudu kakumah wabatini kulpatiman jeung jerona kulup ciputna jalma lam yuhtan anu candi hitan wa mata taha jeung dina hanapeunana eta kulpah minal ausahi tina kokotor kudu diberesihan didinya matak disyariatkeunana kudu disunat teh nyeta bisi nyesa naon kokotor jeung hese meresihanana jaba ari dipikeun mah disunatkan jadi gaya kasep herang buleuneng payajibu mangka wajib non ayajri yen ngocorkeun si jalma alma akana cai bitobihi kudu ku tabeatna adi ngocor ku tabiatna cai kumaha nalika ngucur teh ngucur baseuh teh ku baseuhna tabiat cai ngucur ulah baseuh karena diusap ulah baseuh karena dinaon deui diusap digosok-gosok tapi kudu baseuh ku tabiat ngucurna cai kana eta kulit ala kulidalika kana saban-saban itu nu dicarioskeun tadi tina kulit rek rambut ek naon wadalika jeung ari itu perkara lihuluwil hadasi karena datangna nyaeta hadas bikulil badani kalawan saban-saban badan ma adamil musyaqati sarta masyaqati sarta teu ayana masyakat linadrotil gusli karena jarang ngumbahna kitu cenah diantawisna eta nalika keur nyampurnakeun urang ngawalatraan sakabeh badan ku cai asar tu salisu ari syarat nu katilu tina pirang-pirang syarat sahna salat eta dukhulul wakti kudu geus manjing waktu kudu geus asup waktu wahwa ari waktu eta jawalus syamsi lingsirna panon poe liduhri pikeun ciri waktu lohor cirina waktu lohor mah nyata panon poe teh geus lingsir wabulugi dilikuli sayin mislu jeung dugi na kalangkang saban-saban perkara sapantar jeung eta perkara contoh meureun ukuranna zaman baheula can aya jam ieu mah dina nalika urang rek nganyahokeun lohor jeung encana geus asup encana maka nuna hiji patok ataupun pirokrak atawa naon lamun 1 meter contoh kan matahari pasti datang nanti di wetan tah bakal lamun matahari di wetan keneh maka kalangkang teh panjang ka ditu sanajan 1 meter ge bakal aya sabaraha puluh meter na ka ditu nyorot ka ditu
Tapi lamun matahari beuki luhur kalangkang beuki monokan, beuki luhur kalangkang beuki monokan, bahkan lamun geus matahari dina titik jenit langit dina tengah-tengah di pusat matahari mata kasih kalangkang teh bakal leungit. Tah keur engke ningali cirina waktu lohor maka jawal lingsir saeutik jeung eta si kalangkangna teh dugi saperti panjangna eta nu dijieun naon patok teh lamun ieu na rokrakna sameter kalangkangna lamun segeus sameter ka ditu berarti ka ditu tuh matahari beuki ditu kalangkang beuki ka tukang ka ditu ka mana ka wetan. Lamun geus sarua panjangna sameter eta kalangkang oh berarti geus cirina waktu lohor. Jaidan ala dilil istiwa lamun neuwih tina kalangkang istiwa nyeta nyaruaan eta berarti geus asup kana waktu asar. Wa gurubu samsi sareng deui surupna panon poe lil maghribi pikeun cirina waktu maghrib. Wa gurubu syafaqil ahmari jeung surupna mega beureum eta cirina waktu maghrib. Wa gurubu syafaqil ahmari jeung surupna mega beureum lil isya'i cirina waktu isya. Wa tulul fajri jeung terbitna fajar as-sadiqi anu bener al mu'taridi anu malang melintang junuban kabelah kidul kaditu sinaon teh fajar teh ngamelintang na kabelah kidul tak kitu maka eta teh kagolongkeun waktu fajar. Waktu subuhngan cenah pajarna aya pajar sodik aya pajar kadib nu dijadikeun patokan keur waktu subuh mah nyaeta pajar sodik nalikana eta si pajar teh ayana henteu naon lain ngabohong bener tapi anu ngabohong mah pajar ongkos siga ka naon tah pajar tapi leungit deui sakedeung kur sakedeung ayeuna teh wasimalan jeung kaditu cenah kabelah mana kabelah wetan malang nate kitu tah si naon teh si pajar teh lil fajri eta netelakeun pikeun waktu subuh pikeun waktu pajar. Patajibu maka wajib non as-sholatu salat fi hadhil auqat dina ieu pirang-pirang waktu wa taqdimuha jeung ngaheulakeunana itu salat alaiha atas waktuna itu auqat wa tahiruha jeung ngahirkeunana kana salat anha tina auqat eta min akbaril maasi tina pang gede-gedena maksiat wa abhasul kabairi jeung pang rujit-rujitna perkara anu goreng nyaeta ngahirkeun salat tanpa aya udur syar'i. Aya hikmah cenah sakedik di tengah tah. Wal hikmatu wa hadil khamsilat tajtami uli ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal khamsi bil auqatta wal hikmatu ari hikmahna pitah sisi sholatil khamsi dina katangtuan salat nu 5 waktu bi auqatiha dina pirang-pirang waktuna salat wa bi ada di rakaatiha jeung bing bilangan rakaatna salat qala ngadawuh sahabadul hukama sapalina pirang-pirang hukama tuh tasu ditangtukeun naon kullu salatin saban-saban salat minal khamsi dina nu 5 bil auqati kalawan pirang-pirang waktu wabil adadi jeung ditangtukeun bilanganana litah sisi kulin nabiyin karena katangtuan kahususan saban-saban nabi litah sisi kulin nabihi salatinya eta salatan nabi bidalika ku eta waktu mana cenah saha pertama orang-orang atanapi para nabi nu ngalaksanakeun kana eta salat pa awaluman mangka ari mimitina jalma salat anu ngalaksanakeun salat as-subha kana waktu subuh Adamu nyaeta bapa urang sadaya Kangjeng Nabi Adam alaihis salam. Orang pertama anu ngalaksanakeun salat subuh adalah Kangjeng Nabi Adam. Iraha hina khoroja dina nalika kaluar Nabi Adam khurija dikaluarkeun minal jannati ti surga. Mimiti dikaluarkeun ti surga teh Kangjeng Nabi Adam salat. Waroa pek teh ningali Nabi Adam adul mata kana popoek pahopa maka rempan sieun wedi Nabi Adam khaupan syadidan kalawan sieun anu pohara banget sieuna palaman syakko dina nalika samang-samangsa
naon muka naon al fajru pajar sholat maka prak ngalaksanakeun salat Nabi Adam rakaataini kana 2 rakaat nganu 2 rakaat teh beda jeung salat rakaat urang ayeuna mana rakaatun sanu sarakaat mah li syukri pikeun syukuran ala kholasihi kana salametna Nabi Adam mina dulumati tina popoek wa rakaatun jeung sarakaat deui mah waroatun jeung sarokaat deui mah li syukri pikeun syukuran ala audi doin nahari atas balikna deui caangna beurang eta teh syukuranna Nabi Adam nu 2 rakaat teh cenah baheula syukuran tina salametna kaluar tina popoek oge nu sarokaat deui syukuran ternyata caang beurang balik deui kan kaharti ku urang ayeuna coba lamun seug ieu naon poek salawasna teu datang dari matahari teu kaluar poek meureun saumur-umur mata syukuran Kangjeng Nabi Adam hiji tah salat subuh wa awaluman sareng ari mimitina jalma salat nu salat si iman aduhro kana duhur Ibrahimu tegeenya eta Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam iraha hina amarahullahu dina nalika miwarang ka Nabi Ibrahim saha Gusti Allah bidibihi waladihi kalawan mencit nu janten putrana Ibrahim Ismail tegesna Nabi Ismail summa bidibihi pidaihi terus nalika di piwarang mencit naon tetebusana Nabi Ibrahim terus sakangnya Nabi Ibrahim teh ngalaksanakeun salat wadalika hina zawali syamsi jeung deui ngalaksanakeun teh dina nalika lingsirna panon poe sabaraha rakaat Nabi Ibrahim pas salat maka teras salat Nabi Ibrahim arba'a rakaatin kana 4 rakaat mana nu opat teh dibagi-bagi rakaatun sarakaat li syukri pikeun syukuran alal pidai atas tebusan wa rakaatun sarakaat deui li syukri pikeun syukuran ala dihabi huznihi atas hilangna kesedihan Nabi Ibrahim ala waladihi atas putrana jadi syukuran naon putrana nyaeta cep Ismail teu janten dipencit malih digentosan ku doma gibas ke di handap aya syukuran lamun seug harita Nabi Ibrahim jadi mencit nujen putrana sigana duikeun ka ayeuna syariat eta berlaku moal aya setiap jalma budak bontongor tahun ke pencit meureun ieu mah ya dipilih budak di keluarga teh 5 panglintuhna heulakeun pencit warakaatun tah sarakaat deui li talabi ridallahi pikeun nyuprih karidoan Allah syukuran Kangjeng Nabi Ibrahim nyaeta pikeun nyuprih karidoan Allah taala alaihi ka Nabi Ibrahim warakaatun sarakaat li husuli nikmah nyaeta kana hasilna kanikmatan ti Allah mana wahia al-kabsu gegentos cep Ibrahim teu janten dipencit dipaparin gentosna doma gibas rangaek bari montok al-munajalun dilungsurkeun minal jannati ternyata digentosana ge makhluk pangsaena gibas ti surga wahwa kabsu Habil eta nu dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim ngagentosan cep Ismail teh adalah gibas nyaeta sato hewan nu kagungan Habil putrana Kangjeng Nabi Adam alaihi salam wa awaluman sareng ari pangheulana jalma salat nu salat siman al asra kana asar Yunusu eta Kangjeng Nabi Yunus pangpayuna salat asar teh iraha Nabi Yunus salat asarna hina ahrajahullahu min batnil huti dina nalika ngaluarkeun ka Nabi Yunus Gusti Allah tina beuteung lauk wa huwa mislu parhi thairi nalika Nabi Yunus dilegleg ke teaku lauk Nabi Yunus sapertikeun anak manuk alladzi la roisa nu teu buluan nyata istuning nya kuyumut tadi jero beuteung uyuhan digiling ku naon ku kadut eta lauk Nabi Yunus pas naon teh kuyumut cenah wa qad kana sareng tetela bukti pi arba'i dulumatin dina 4 pirang-pirang popoek dina jero beuteung lauk teh aya 4 popoek dulmatul hasya nu kahiji popoek keung atuh nyaek teu keung kumaha di jero beuteung lauk uyuhan teu beak teh di kuku cacing urang jeung naon teu diremukeun dina kadut hiji eta wadul matul mai kadua poekna cai wadul matul laili katilu poekna peuting wadul matu pibatnil huti nu kaopatna poek dina jero beuteung lauk wakana sareng bukti
naon hurujuhu kaluarna Nabi Yunus waqtal asri dikaluarkeun tina lauk eta teh dina waktu asar kulantaran kitu pas salatlah Nabi Yunus arba'a rakaatin 4 rakaat syukron karena syukuran lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala ala kholasihi atas kasalamatan Nabi Yunus mintil kadulu mati tina itu popoek al arba'i anu 4 teh wa awalu man sareng ari pangpayuna jalma Nabi salat nu salat si iman al magriba kana waktu maghrib Isa alaihi salam eta Kangjeng Nabi Isa alaihi salam iraha Nabi Isa salat maghribna horoja hina horoja dina nalikana kaluar Nabi Isa min baini qaumihi ti antara kaumna Isa wa huwa Isa hina gurubi syamsi dina nalika surupna matahari pas salat teras we salat Nabi Isa salasa rakaatin kana 3 pirang-pirang rakaat. Rakaat kahiji rakaatun sarakaat linapil uluhiyah an ghairillahi ta'ala. Rakaat kahiji mah pikeun nganapikeun sifat-sifat ketuhanan ti salianti sifatna Allah Subhanahu wa taala. Wa rakaatun nu sarakaat wa rakaatin saniatin rakaat nu kadua nyaeta linapi tuhmati pikeun ngaleungitkeun sangkaan salah an ummihi ti ibuna Isa min qaumihi tina tudingan kaumna ka ibu Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Wa rakaatin nya jangan rakaatun tadi tapi rakaatun li isbati ta'siri wal uluhiyati lillahi wahdah rakaat anu salajeng nama nyata pikeun netepkeun tapak damerna Allah wal uluhiyati jeung sifat ketuhanana Allah lillahi ka Gusti Allah wahdah bari nyalira Allah Subhanahu wa taala. Itu cenah walihada karena kitu tujtama'u dikumpulkeun non ar-rakaatanil aulatani 2 rakaat anu mimiti atuatun paridu jeung dipisahkeun rakaatu salisatu nu katilu eta dipisahkeun cenah teu ngahiji. Jadi rakaat teh beda-beda naon tujuan zaman kapungkur mah ka para nabi. Wa awaluman sareng ari payuna jalma salat nu salat si iman al isya kana salat isya Musa alaihi salam nyaeta Kangjeng Nabi Musa alaihi salam iraha hina dili anitorik dinalika hilap mun kasasar kasarung asa teu sopannya hina nyasab antorikin ti jalan jadi hilap tujuan hina hurujihi nalika kaluar na itu Musa min Madian ti kota Madian wahwa ari itu Musa pi ahjani arbaatin dina pirang-pirang kasedih anu 4 waktu harita kaluar ti Madian teh nya pasti urang ge keur sagala naon mah sedih jeung eta mah sagala poholin teu inget dahar oge ari keur sedih mah nya sedihna sedih nu banget teh meureun pihujni ala jaujatin kahiji dina nalika sedih atas istrina Nabi Musa wahujni ala akhihi sareng kadua sedih atas dulurna Musa Harun tegasna Harun wahujni ala auladihi sareng kasedih tina putrana Nabi Musa wahujni ala sutwati Fir'aun jeung sedih tina atas kagagahana si Fir'aun tapi ternyata sagagah-gagahna Fir'aun pahala sahullahu min dalika disalametkeun ku Allah tina kagagahan jeung cangkaman Fir'aun Nabi Musa tapi kena meulah laut jadi jalan tol nyebrang laut nu sakitu luas jeung regana make naon teh ku iteuk teh jadi jalan tol mun aya gebrai tapi ketika si rombongan Fir'aun nuturkeun di tengah-tengah ku Allah dinaonkeun dikerem si Fir'aun dina lautan tah Nabi Musa syukuran tina kasedih eta lamun ningali secara logika mah moal mungkin ngalawan Fir'aun bisa menang ku gagah jeung di belakangna tukang sihir hungkul tapi ternyata disalametkeun Kangjeng Nabi Musa ku Allah Subhanahu wa taala eta cenah diantawisna
Mindalika kulih biwa di masoda padalika pi waktil isya eta teh dina waktu isya pas salat terasa salat Nabi Musa arba'a rakaatin kana 4 pirang-pirang rakaat syukron karena syukuran lillahi ka Gusti Allah ala dihabil ahzanil arbaati atas hilangna pirang-pirang kasedih anu 4 ngan waruwiya aya cenah dina riwayat nu sanes mah diriwayatkeun anna subha sanyana salat subuh mah li Adam pikeun Nabi Adam waduhru sareng waduhro sareng duhur li Daud pikeun Nabi Daud cenah wal asro sareng asar li Sulaiman pikeun Nabi Sulaiman wal maghrib ay waktu maghrib li Yaquba salat Nabi Yakub wal isya sareng salat isya li Yunus pikeun Nabi Yunus wa qad nadoma ba'duhum min bahri tawil faqala li adami subhu wal isya'i li Yunus wa duhru li Dawuda wa asru Sulaimana wa maghriba Yaquba wa qad jumi'at lahu alaihi salatullahi sirron wa i'lana li adami eta pikeun Nabi Adam subuh ari salat subuh wal isya'i sareng salat isya li Yunus pikeun Nabi Yunus wa duhru sareng salat duhur li Dawud pikeun Nabi Daud wa asru sareng salat asar Sulaimana pikeun Nabi Musa wa maghribu sareng salat maghrib Yaquba ke Nabi Yakub wa qad jumiat sareng tetela dikumpulkeun lahu dina itu waktu alaihi ka Kangjeng Nabi salatullahi sirron wa i'lanan nan unemrak jeung dudina rahasia ku Allah ditemrakeun nyaeta aya hikmah jeung rahasiana nu awal pertama jalmi-jalmi ngalaksanakeun salat 5 waktu teh ternyata para nabi ngan benten syariat zaman kapungkur Nabi sateu acan Kangjeng Nabi Muhammad sareng salat dinu disyariatkeun ku Gusti Allah dina hasil nyaeta Isra sareng Mi'rajna Kangjeng Nabi duikeun ka ayeuna dilaksanakeun ku urang benten sareng tata cara salat nabi-nabi sateu acana ar-rabi'u satruma baina surah wallahu alam bissawab.